Seperti biasanya ya teh aing teh kadang kapanku knalpot mio nya speknya aja 50 cenah tapi alim tarik teuing cenah suarana tah ieu saringanna dipasihan ukuran 38 seperti biasanya lobang awetna 80 tah si pipana digentos ke ukuran 38 oge tuh gedenya. Tah ayeuna mah urang gaskeun heula gas bulan, urang rakitkeun deui urang kan motorna kayak di sepeueus soranana nya. Nah, ini posisinya di bautnya. Jadi di baut ieu mah tuh. Mio mah bisa di bautnya, tapi Beat mah jarang-jarang akhirnya bisa di baut. Dah, ini memang geus jadi orang tapalkeun heula. Orang tapalkeun kanu motor ieu tah. Dah, ayeuna mah geus jadi, ayeuna urang cek sound suarana tah ieu pipana nya. Pipana teh ukuran 30 ka 38 tah. 38 lobang awetna. Abis. Ayeuna mah urang cek sound heula suarana kumaha jadina, urang dergeun heula. Oh. Ieu suarana teh. Yes. Tong poho di komen, di like, di share-nya sugan aya bobokan anu aneh dikomenkeun heula sugan jadi referensi kanggo kapayunanya. Sekian dan terima gaji.